Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang diserang simkuring alpakir dina raraga belajar ngaos kitab Sapinah kalayan logat bahasa Sunda. Hapunten anu kasuhun lami simkuring teu ngaos. Urang lajengkeun deui ayeuna supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan pasal anu bade dibahas dina waktos anu ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari hiji pasal martelakeun pirang-pirang syaratna ngamakmum. Surutul qudwati ari pirang-pirang syarat ngamakmum eta hada ansaro ayat 11. Pasal anu diaos ayeuna nyaeta perkawis syaratna tayamum atanapi berjamaah eta ayat 11. Anu kahijina alai alama teu terang si makmum butlana sholati imamihi kana batal salatna imamna ieu si makmum. Bihadasin kalayan hadas au ghairihi atanapi salian ti hadas. Tadi dia musonif nerangkeun nyeratkeun dina ieu kitab yen si makmum teu terang teu kengeng naon teu terang kana batalna salatna ieu si imam atanapi si makmum teu kengeng nyangki kalayan panyangki anu ngalindih kana batal salatna imamna si makmum. Nah batalna ku hadas atanapi lianti hadas. Teras wa alayat takida sareng kaduana teu kengeng nekadkeun ieu si makmum wujuba qadaiha kana wajib ngodoanna salat alaihi ka eta imam. Anu kaduana kade si makmum teu kengeng nekadkeun yen si imam teh wajib ngodoan salatna. Nya nomor kaduana yen ulah nekadkeun jalma tegasna makmum kana wajib ngodoan salatna imam tegasna mah kana ngulang deui ngawihan deui. Sareng ari nu dimaksud di dieu nekadkeun palebah dieu teh nyaeta nalika imam anu susucina kalayan tayamum kusabab tiris. Janten susucina tayamum kusabab tiris urang nyangki we kedah wajib ngodoan salatna eta si imam teu kengeng make upami urang aya sangkian kitu nekadkeun kitu batal moal sah syaratna. Lajeng wa alayakuna sareng teu kengeng aya ieu si imam teh makmuman eta nuju ngamakmum. Tah anu nomor sekian nu katiluna teu kengeng urang ngamakmum ka jalmi anu nuju ngamakmum. Janten ku urang pastikeun heula jalmi di payunan urang anu bade dijantenkeun imam ku urang naha ngamakmum atanapi henteu. Upami anjeunna masbuk urang begek ke di pangkeureunan ngamakmum upami beres ngamakmumna ka imam anu kahiji nalika anjeunna ngadeg deui urang tiasa ngamakmum. Tapi di mana eta jalmi masih keneh ngamakmum maka teu kengeng urang ngamakmum ka makmum. Wala sareng teu kengeng aya ieu imam umian anu bodo nyaeta nu teu tiasa maca teu tiasa nyerat. Naha cenah bilih teu terang rukun syaratna, bilih teu terang batalna, bilih teu terang makruhna salat. Kumaha kitu urang ngamakmum ka jalmi anu terang rukun salatna, syarat salatna sareng sajabina supados naon supados urang teu mangmang. Kumaha kitu di dieu musannif nerangkeun wala sareng teu kengeng aya eta imam teh umian anu bodo. Wa alla yataqaddama salajengna teu kengeng mayunan. Tah si makmum alaihi ka imam fil mauqifi dina tempat calikna. Janten anu ieu nu salajengna teh teu kengeng mayunan si makmum ka imam dina tempat calikna. Dina hartos si makmum aya payunun imam. Sapertos kitu salangkah payunun imam tapi si makmum kedah dipangkeureun payunun dipangkeureun imam.
nya saudina katerangan diuningakeun si makmum paminyalira si jempolna sajajar sareng memuncanganana imam. Tah kitu. Salajengna wa ayya'lama sareng kedah terang ye si makmum intiqalati imamihi kana pundah pindahna ye imam, kana pergerakanana ye imam. Nalika imam ruku si makmum kedah terang, nalika imam i'tidal oge kedah terang ye si makmum teh. Nya anu kagenepna nyaeta makmum kedah terang kana pundah pindahna imam tegasna mah dina gerak gerikna kitu. Nah terangna ku paningalna atanapi terangna ku pangdanguna sapertos kitu. Janten imam ruku urang ge ngiring ruku teu keng imam ruku urang sujud sapertos kitu. Lajeng wa ayajtami'a sareng kedah kempel si imam sareng si makmum sareng si imam teh pi masjidin dina hiji masjid. Tah kedah kempel teu kenging si imamna netepan di masjid ari si makmumna di bumi, kan eta mah teu kumpul kitu nya. Jadi imamna di masjid, makmumna di masjid. Au pisalasi mi'ati dirain atanapi kalayan 300 siku takriban dina had takrib atanapi dina kira-kirana. Di dieu maksimalna 300 siku jarak tebihna. Kade contona imam netepana di masjid dina paimaran ari si makmum dina teras sah upami teu aya kahalang teu aya hahalang kumaha pantona ditutup teu kenging ditutup. Upami ditutup berarti kahalangan, berarti henteu kumpul antawis si imam sareng si makmum. Maksimalna 300 siku teu kenging kahalangan ku wahangan, teu kenging kahalangan ku jalan supados cumpon disebatkeunna kumpul sok sanaos teu kumpul di masjid tapi aya jarakan 300 siku kasebutna kumpul teu kahalang. Tah lajeng salajengna wa ayanwiya kadalapana kedah nganiatan si makmum atanapi si iman al qudwata kana ngamakmum awil jamaata atanapi nganiatan berjamaah. Tah di dieu kadalapana di mana-mana urang bade ngamakmum maka urang kedah nganiatan urang ngamakmum atanapi niat berjamaah sapertos urang netepan subuh usolli fardhu subhi contohna teh rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman sapertos kitu. Jadi di kadalapan wa ayyanwiya al qudwata awil jamaata kedah nganiatan ieu si iman atanapi si makmum teh al qudwata kana ngamakmum awil jamaata atanapi niat berjamaah. Wa ayatawafaqo sareng kasalapana kedah mupakat, kedah akur, kedah sami nadmu sholatihima kana susunan runtuyan atanapi urutan sholatna ieu imam sareng makmum kedah sesuai. Imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Teu kenging imam ruku, makmum sujud. Imam sujud, makmum i'tidal. Teu kenging tapi kedah mupakat antawis imam sareng makmum teh dina runtuyan dina susunana salat. Salajengna wa alla yukhalifahu kasapulna teu kenging nyulayaan pisunatin dina sunat pahisatin anu banget naon banget al mukhalifati banget nyulayaanana kade teu kenging nyulayaan anu banget. Tah kasapuluh di dieu makmum teu kenging nyulayaan ka imam dina sunat anu awon pisan disulayaanana tegasna awon mukhalafahna saperti sujud tilawah maka wajib muafaqah dina sajdah tilawah akur dina midamelna sareng ngantunkeunana sapertos sujud sahwi. Tah kasabelasna wa ayu tabi'ahu sareng kedah laras-laras anut makmum ka imamnya kedah laras kedah nuturkeun makmum ka imam
imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam ruku, makmum ruku. Tekenging mayunan imam. Imam neme bade Allahu akbar ruku gitu acan, makmum terus mayunan tekenging. Tapi di mana Allahu akbar, contoh dina takbiratul ihram Allahu akbar, tah namanya makmum Allahu akbar. Terus imam teh bade ruku Allahu akbar ruku, makmum ge Allahu akbar. Sapertos kitu teh kengeng si makmum mayunan imam. Tah sakitu anu tiasa kasanggakeun dina waktos ayeuna, mudah-mudahan aya mangpaatna khusus ya kanggo sim abdi Al Fakir, umumna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.